pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca anu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di karubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat nu 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui harum imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang
Ya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha aing cekir saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku sora sia aduh masya Allah. Nah terjemahkan terus ayatnya terjemahkan wasiat terjemahkan ayat diterjemahkan mah pernah naon terjemahkan usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia kita takwa turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia tapi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum paana tepah urang gadinya teh ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib bos gitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los kita lain sholat tamanya nama zapira bisnis aduh dari iya kau dia bagian setepati ya Allah ya Rabbi Karim karena perubahan-perubahannya nama dere ya perubahan sih eta bencana kadangin aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong ke aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sih hade geus hati-hati degekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia-kadia nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumat sia eta cakang jeung Nabi sok dibaca kurang iza sa'idan khatibu 'alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut siang teu Jumat ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cakang jeung Nabi geus baru lagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah
salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur. Nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya. Pernah deui di Bandung di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin deuk ka dieu deuk ka Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat ti Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae indah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco ye atuh lagi salat ieu mah salat nantak sing hade salamat kan kita tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia tu aing kumaha aing lain mah haji pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung magelut dari dinya. Ayo salamet ke si gade. Urang kan mal kebel di dunia, ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba. Ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak. Padahal mah teh nyaho, pan sia ngaji bae. Teu didengekeun, saekeun sulusia ku sia. Cek malaikat, neraka sia. Kumaha mah urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat. Potongan urang mah pan kepeng. Bisa tah ruantak ke Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar. Umar tulungan ye aing jatuh wau ka sia. Sia tilok hadiah tilok naon tilok aing. Endeu kumaha coba. Je tah badak salametkeun. Rapihan ibadah urang rapihan supaya mantep ka Allah. Mantap kurang pan sesuai kurang syariat saha nu bogana Allah nitahna ku batu Allah ulah sok dimodif-modif